aya tilu orang siswa anu populer jeung disegani. Saleng nyaeta Arifa, Aska, sarta Frans. Anu biasa menangkeun naon kalawan duit. Tapi aya oge golongan kadua anu diwangeti Galuh, Kaifal, sarta Rafli. Manehna singger tapi tergolong siswa kurang sanggup. Ku kitu mending diremehkeun ku Arifa, Aska, sarta Frans. Di dieu poe Arifa, Aska, sarta Frans rek induk ka kantin pikeun ngesian manehna anu lapar. Arifa henteu jadun manggi duitna anu saingetna disimpen di tas. Wih, Frans sekarang ke kantin yuk. Ayo beli kita sama bisa. Kuring oge. Tunggu. Nah, Rif. Duit kuring leungit. Hah, sabaraha? Coba periksa deui. Mustahil urang inget tentang di dieu. Hah, coba berapa deui isi tasna? Mustahil Antosan garada wae manehna kabehanana atos di jero kelas pan tengeuna suara anu sejen Rif. Ya, tos lah. Apa? Ayeuna urang ngatakin kuring anu traktir. Yuk. Ya. Rencana yang punya duit dari Fase Sabaraha? 15.000 teh rengke. nya atos gara we tasna kabeh. Barang siapa? Ah, iya duitna. Lain. Temannya kan memberi lupa abdi tadi isuk-isuk sarta ngan maya sakola. Nya tadi saya Kaifal, orang tadi nempoy isu bapana ngarekeun ka si Kaifal. Kadang-kadang dalam hari salila ieu disangka alus ika jujur, kadang mau duit kuring Kaifal, sadar atuh. Tapi pan. Mustahil kuring saya tadi kuring. Itu mungkin si Kaifal bukan masalah beta. Nya atosan ke wae masalah di kelas pan ayeuna keur jam kosong. Leuwih hade manehna nangtang diri ti heula ka kelas kuring daek ngerjakeun PR heula. Pas lapa tak perlu teuing. Tapi kunaon manehna nuduh kuring. Lamun mana itu salah, mau kudu sieun. Kuring apa saat mau duit eta? Hah? Emang saha? Asa. Tekacing nuduh jelema sembarangan Frans. Dabarin oge. Dabarin oge mustahil sia serius nyokot eta. Tapi eta pisan kanyataanana kajeun kuring anu ngabejaan Arifah. Kumarane tos usah panik. Enggak, atuh nuhun nya Frans, maneh geus ngebantuan arurang. Jangan. Ayeuna marane geus nyaho saha anu nyokot duit Arifah manehna nyaeta jelema anu pantengeunna manehna. Jadi mana as? Nuhun, baik, mangga. Jalan, kuring geus percaya ka maneh. Tapi naha maneh ngahianat ka kuring as? Maneh nu nyieun kuring robak rek, maneh anu ngamaksa kuring tekeun kuring bayar hidup. Anjeun kuring nyeun hate rek. Tos lah, mana dari marane anu parasea pangkurang rek. Kuring
nempo duit naskah keur hese kuring nempo manehna mendapatkeun beasiswa pikeun anak kurang mampu. Tapi mana butuh nyari tas. Mun emang kuring anu salah akurat itu sekian ka maneh kuring teh daek ka gawe ke maneh rek. Anu patinggal teh Naon? aya anu ka acan hampura tuh. Kuring apa? Kuring teh butuh kamane. Nya kurang ambil kuring teh ambil ber maneh asa sarua Ya, mohon pisan Arifah saya ambek sarua Arifah